tahun mang impor teh ku abdi digunukeun. Mangga. Jangan haon. Patut teh gara-gara imah dewek bapak teh. Ari agan jang naon ieu mesen kalakai mangu ieu. Ti kaloba kitu deh. Nyawa teuing si Sablen. Aing mah cenah ada di gunuk-gunuk di ditu hanapeun kebona. Tuh digubuk ka imah, ngebala ka di imah dewek. Bapak teh. Ih, aya wae ai Kang Sablen sagala dibawa itu. Ih, Kena haon aing nu kieu tah nage gunukeun di itu di kebon, gegadag ka dieu bapak teh. Kurang seueur Pak Haji. Gunuk-gunuk di ditu bal. Oh, di kakungan ke bae soalna Pak Haji. Di ditu gunuk-gunuk di gegadag ka dieu. Tuh, Kak. Pak Haji titah ngopi tuh. daneng geula si lain. Eueuh gulana. Aing mah tuh nya cek